Jeung dulur mah gering kudu silih longok, susah kudu silih talang, bingung kudu silih tulung. Kan ieu teh salmuhri teh meureun jeung dulur bener. Dedengekeun bisa aya nu gering longok, bisa aya nu teu nyangu kirim, bisa aya nu sangsara teang. Ta eta dulur. Ieu mah lain mikiran Jokowi we aneh. Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Coba ibu ka anak nu di Jakarta. Nyai dek balik sakedeung deui Ramadan mamenta hampura. Ngan wayana pang transferkeun duit. Keur beas ayeuna teh geuning beas teh mahal nyai 400.000 sakarung dalah eta mama hayang ngadagor kana TV nyai da geuning pejabat teh ari beas dimahalkeun rakyat leutik teh ngadahar keong sawah ari beas dimahalkeun rakyat leutik teh ngadahar cau tilu atuh mah teh moal seubeuh-seubeuh nyai bejakeun ka para pejabat ceuk si mah eta hakana cenah kusia kitu ceuk si mah lain ceuk urang ceuk si mah cing kirim nyai 1 juta mah dek meuli beas we sakarung keur deungeun sangu we sesana ibu pan jauh jeung budak di Jakarta tapi nah ibu barang penta da judulna jauh tapi wawuh ayeuna jeung tatangga deket tapi teu wawuh wani teu barang penta tah eta nu kudu dihilangkeun teh sok meungpeung jeung tatangga deket bareng atuh sing nepi ka wawuh. Tamatak ieu pangajian teh ieu teh ngadeketkeun jelema wawuh, ngawawuhkeun jelema deukeut. Matak jeung kuring ge kudu wawuh. Mun engke aya kaprayogian deui, teu kudu indit ka ditu, telepon. Cep Ustad, naon mak? Ieu abdi Majalengka, hoyong ngundang Cep Ustad, ngan teu gaduh artos, keun bae da wawuh. Datang kira-kira moal kuring. Astagfirullahaladzim. Na ari ibu suudon. Pan ieu teh temana teh bersih hate. Ah kacau pengajian teh geus teu nur. Jang Ustad. Naon sing teh mah emat di Majalengka aya ngulem jang Ustad deuk ngawinkeun budak ngan emat teh rumasa teu boga duit. Datang moal ieu kuring. Situas hate we sugan mah. Mun ka teu percaya kana merak beungeut kieu. Na memangna urang teh beungeut duit. Ya Allah, apaan duduluran? Insya Allah datang hari ibu meni gitu. Da duit mah lain tujuan, Pak Kuwu demi Allah, kuring kigian lain deuk nangan duit, lain tujuan. Ngan ku sebab duit lain tujuan, ternyata duit mah nyamperkeun sorangan. Bandungan engke. Beres ceramah bakal aya nu ngudag. Nyamperkeun sorangan. Lamun teu nyamperkeun urang rek nungguan. Tuh tempo mesti percaya juk numpuk itu benernya kan baik letik-letik ada duit kan asa eueuh aya asa eueuh nu ping-ping gitu lain duit tujuan kuring mah lain duduluran ngajeng dulur mah gering kudu silih longok susah kudu silih talang bingung kudu silih tulung. Kan ieu teh salmuhri teh meureun jeung dulur bener. Dedengekeun bisa aya nu gering longok, bisa aya nu teu nyangu kirim, bisa aya nu sangsara teang. Ta eta dulur. Ieu mah lain mikiran Jokowi we aneh. Jakarta di pikiran, gurger pasea kamari ku politik asa kus nu garelo jelema teh. Nu pendukung Anies asa aing pang Anisna. Pendukung Prabowo asa aing pang Prabowona. Pendukung Ganjar asa aing pang Ganyarna. Kalau bah ditanya cinta ibu tatangaan atuing cenah da teu pernah panggih-panggih acan. Pan bodoh orang ngaranna. Bener? Asli tah. Padahal takdir Allah mah geus ditangtukeun, ternyata nu meunang teh Prabowo. 58% sekian. Heuh tarima we Pak. Dan nu alus mah politik ibu tah. Hade abdi mah jujur ka masyarakat mah politikna tara pasea. Mun nu di luhur geus sok parasea da sia teh mah gablek kepentingan. Ayar-ayar mah penting-penting amat teh Bu. Nu penting mah RT, kuwu, tetangga eta we keur urang. Nya da teu mungkin geuning beas eueuh Jokowi ngirim ka dieu henteu geuning. Sugan Prabowo datang ka dieu, ini beras eueuh.
malahan aya nu maot ge ulem ka itu Prabowo. Pak Presiden, di sini ada yang meninggal, tolong dong pangtahlilankeun. Jawabanana, sorry ye. Coba Pak Kowo aya nu maot, oke gas. Matak jeung nu deukeut kudu alus. Lain asa aing pang Anisna, asa aing pang Prabowona, asa aing pang Ganjar Pranowona. Guguru elit politik teh rakyat leutik. Politik rakyat leutik mah simpel. Bu, naha milih Anies Baswedan, hayang jiga urang Jakarta bari cicing di Majalengka. Bu, naha mah jeung milih Prabowo, karunya Asep 3 kali keok wae. Matak ieu loba teuing nu karunya jadi menang, Pak. Cing teh Bu, nah yang Ganjar Pranowo koloteun jeung dewasa. Naon buktina? Huisan Asep. Jadi setiap nu huisan dewasa geus eta. Tempo rakyat geus beres pilihan adem, nyaman, jongjon, tapi elit politik nu luhur rame keneh, Pak. Tu narima heueuh nya. Padahal moal bisa dihalangan nalika Prabowo kudu jadi ceuk Allah. Moal bisa nepi ka mana-mana ge. Mata keukeuh we hirup mah sing akur jeung dulur, sing hade jeung tatangga. Mata bubar pengajian teh sok silih anyangan. Bisi pande dia mah cenah bapak-bapak teh usahana teh di luar cenah Pak. Sok silih anyangan. Oh ieu mah ya amit-amit Gusti. Jeung dulur dekot teu akur, deuk nepi ka iraha, deuk nepi ka paeh kikituan. Bahaya atuh. Lamun pabaeud-baeud nepi ka maot. Si eta musuhna titah tahlil teh kieu we ngabetem. Maka lapan subhana maha suci Allah. Subhana maha suci Allah teh hate kudu bersih lur jeung dulur akur jeung tatangga teu pernah pasea komo ka salaki. Cicing ya cicing. Ulah ka arah ringkah ya. Nah, apan Allah boga janji kami moal waka narima salatna zakatna saumna ibadah hajina lamun pamajikan goreng patut kasalakina. Wayahna ibu kudu kuat ceuli. Lamun teu kuat cek abdi mah leuwih hade ambaikan tangan. Pak Ustaz bade uih mending kitu daripada kasigeung. Salatna ditolak, hajina ditolak, ibadahna ditolak sapanjang pamajikan goreng patut kasalakina. Matak ibu bubar ti dieu wayahna nya. Wangsul ibu ti dieu salaki nyampak. Sun tangan tuluy tangkep. Ayah. Kalaka seserian ijo. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay gitu. Oh. Edek. Paling ngecek salaki kieu, ya maneh mah keur sadar gitu.